Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang berudak. Alhamdulillah dina poe ieu urang tiasa tepang deui dina pengajaran bahasa Sunda. Tah seperti biasa nya dina dinten ayeuna teh dinten naon? Dina dinten Kemis nya urang diajar bahasa Sunda nya. Tah materi nu bade didugikeun ku ayah dina dinten ieu nyaeta ngeunaan kecap sinonim jeung antonim. Tah materi ieu urang bahas nya naon artina kecap sinonim, naon artina kecap antonim. Hayu urang mulai materi ieu dina dinten ieu nya. Sok simak video ieu ti awal dugi ka akhirnya supados hidup jelas sareng hartos. Nu kahiji urang bahas sinonim. Sinonim teh artina kecap saharti nya, kecap saharti atau kalau dalam bahasa Indonesia itu persamaan arti kata ya, persamaan arti kata. Tah sinonim ieu dina bahasa Sunda teh artina kecap saharti nya, saharti teh sarua nya. Sinonim atau kecap saharti nyaeta kecap anu mibanda harti nu sarua ya, jadi hartina teh sarua, sami ya, sama itu. Jadi sinonim itu yang sama, yang arti ya, yang sama, yang sama artinya sami yang bahasa Sunda. Contohna danu mah calakan babaringati kana pangajaran. Naon sinonimna? Ieu sinonimna calakan nu warna beureum. Terus i kalimat nu kadua, danu mah pinter babaringati kana pangajaran. Nu mana kecap sahartina sinonimna ieu pinter. Tah dua ieu teh nyaeta persamaana kecap sahartina. Dijelaskeun di dieu calakan ieu nu kahiji calakan teh sinonimna nyaeta pinter. Tah jadi calakan sinonimna pinter atau kecap sahartina pinter calakan tehnya. Jadi calakan teh pinter budak tehnya, danu mah calakan babari ngarti kana pengajaran teh. Nu kadua danu mah pinter babari ngarti kana pengajaran. Sami ieu nya, sama artinya ya, pacalakan sareng pinter. Tah eta contohna anu kasuk kecap saharti atanapi sinonim. Tah ayeuna nu kadua nyaeta urang diajar ngabahas antonim. Antonim lamun bahasa Indonesia artinya apa? Ya, lawan kata ya. Nah, kalau bahasa Sunda itu artinya kecap sabalikna. Jadi aya kalimat ieu sabalikna naon? Tah hayu urang pedarkeun ku aya jelaskeun. Antonim sami sareng kecap sabalikna. Antonim atawa kecap sabalikna nyaeta dua kecap anu ngandung arti lalawanan. Tah ieu aya lalawanan, jadi berlawanan. Antonim itu berlawanan. Contohna mobil teh bensina boros. Tah ieu boros. Mobil teh bensina irit. Nah, jadi boros sareng irit naon? Nah, boros teh irit, sabalikna ti irit. Jadi boros teh boros olok, irit teh hemat ngirit. Nah, jadi boros teh antonimna irit atau kecap sabalikna irit. Nah, gitu. Jadi mobil teh bensina boros, ya kalimat kaji. Kaduana mobil teh bensina irit. Jadi boros sama dengan hartina lawan kata silang itu irit. Nah, eta contohnya. Contoh lainna seueur nya kecap sinonim sareng antonim teh. Sinonim heula naon seueurna?
awewe teh perempuan. Sinonimna sahatina wanoja nya lemesna. Nu kadua cager sehat damang, cager teu damang nya. Mangsa teh waktu loba teh seueur banyak ya. Nabung teh nyeng celengan teh ya, yang menggunakan alat memasukkan uang ya, bisa pakai plastik yang celengannya atau yang dari bahan keramik ya. Terus ngajual teh sami sareng hartina ngical nya, ngical menjual. Juara teh pinunjul nya, artina teh bodoh sarua jeung belat. Mana meni belat bisa jadi jelema teh nya. Nah eta contoh. Nah terus asli teh pituin. Bapak mah abdi Sunda pituin, berarti Sunda asli pituin teh. Raheut teh tatu. Ayeuna kecap antonim karumpul teh sabalik nanti malencar, jadi ngumpul tapi mencar areueuh. Jadi karumpul itu berkumpul, kalau malencar itu berpisah ya, kemana-mana perginya gitu ya. Itu berpencar lah istilah bahasa Indonesianya. Terus boros itu irit ya, irit. Adigung teh sombong. Kalau sombong lawan katanya handap asor ya. Nah kalau gede berarti letik. Kecap antonimna mintul. Mun mintul sebaliknya ti seukeut, pami deket jauh, alus bututnya, alus butut, caang poek, kedul rajin. Wah eta mah rajin budakna, si eta mah kedul dititah ka hareup kita daek. Contohna bager galak. Tah eta nya iya ya 10 selesna mah seueur contohna. Hidup tiasa milarian nyaliranya. Tah ieu kecap sinonim sareng kecap antonim teh pancena nya dina dinten ieu naon. Tangtu pancena aya dina buku paket nya, aya dina buku paket. Tah aya dina buku paket ieu aya teks ieu bacaan, judulna teh naon? Usaha kesehatan sekolah. Ieu dikumahkeun ieu tugasna ieu, sok dangukeun. Ieu tugas teh nyata ieu aya perintahna, ieu aya parentahna. Naon parentahna? Baca teks ieu di handap, tuluy sebutkeun sinonim kecap-kecap anu digurat di handap. Mana anu digurat teh? Ieu miara tah teangan ku hidup naon sinonimna, terus gampang naon sinonimna, terus kaparigelan naon sinonimna, sangkan naon sinonimna, sareng tatu. Tah hiji 2 3 4 5 aya 5 kecap sinonim anu ku hidup kedah diartikeun naon hartina nya, ditulis di buku. Nah nu kahiji eta tugasna. Tugas anu kadua mah baca teks di handap, teangan antonimna atau kecap sabalikna atau kecap lalawanana tina kecap nu digurat. Yang di garis bawah mana ini? Hideung, karuas, daratang, karumpul, narima jeung bedana jeung pananya. Seueurnya 1 2 3 4 5 6 7 aya 7. Pamita dima ieu aya 5. Sok ku hidup tulis ieu dina buku tulisnya. Nu sinonim aya 5, anu antonim aya 7. Nah ku hidup pilarian teangan cari ya, artinya kecap sabalikna atau persamaan katana ya. Nah tiasa cari sumber di berbagai sumber. Kerjakan tugasan di buku tulis, contohnya seperti kieu sinonim miara naon, gampang naon, jeung seterusna. Lamun nu antonim pakai tanda kali nya, pakai tanda kali ya. Sakitu materi dina poe ieu nya, ngeunaan sinonim sareng antonim. Mudah-mudahan materi dengan aya jelaskan melalui video ini hidup mengerti ya, hidup ngartos sareng tiasa ngerjakeun latihan soalna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.